di serangan kucing sota bari neda di kampung neda dibubarkeun dosa. Aduh mama, aduh apa rumusku seueur dosa. Doa mama nu diseja, doa bapa nu dienta. Hadirin anu mulia, aya sora alon lumengis panganten istri nyuwun dihapunten ka ibuna. Mama irma punten maos mama boleh ngarepot mama irma aja biasa mulang tarima doakeun abdi mama maos irma diapa-apa teh zaman bolong dipangku-pangku teh zaman lemut ditimang-timang teh zaman budak diatik dididik ti leletik ayeuna abdi bae diajar urang tangga mama irma hapunten mama ari hapunten maaf rumaos ari acan biasa mulang tarima rumaos diakod-akod di zaman bolon dipangku-pangku di zaman lemut ditimang-timang di zaman budak diatik dididik di leletik ayeuna abdi baru diajar mun rumah tangga mama doakeun ari dipeluk mamana Irma kaluhur nah aa kaluhur a tah dirangkul ami ya walau nanti ibu hidup dangukeun ku hidup tuaan gelis anaki penganten anu bagja kasep anaki anak doa pangampura ti mama kudu dipenta sabab mama geus ngampura berhala anak ini kira tandang makalangan kira wangun rumah tangga anu pinuh pangharapan di kabagjaan doa mama jarangan hidup sapa paosna amin ya robbal alamin mangga dikecup keningna nah itu sapertos ieu ibu mangga ngalih ka Rama Irma Pak Mugi anggoning diajar malah rumah tangga Irma kepenak sareng kebahagiaan Bapak sekali deui Irma hapunten Bapak ari hapunten doakeun ari pamugi Cipanon ari sing jadi cahaya pangrojongkeun doa Bapak. Bapak sekali deui ari hapunten dipeluk
bapakna dipeluk kalur seperti tadi lami gelis anaki kasep anaki anak bapak doa yang panghampura di bapak tekur di penta sabab bapak geus ngahampura leuwih ti heula beral anaki geura tandang makalangan geura bangun rumah tangga anu tinu pangharpan di kabagjaan doa bapak nyareng hidup sabaparosna amin ya robbal alamin di peluk keningna dan dikecup keningna mangga ngalih ka ibu mertua Ari tadi ulang ngalih nah pas tadi mama Irma tampi di keluarga mama kalian doakin pamugi Irma tiasa kumaula kana janten caroge nyeta kakang Ari mama Ari tampi di keluarga mama doakeun Ari pamugi abdi tiasa ngaping-ngaping ngajaring kana janten bojo nyaeta kaneng Irma mugi Gusti ngabul kana sagala permaksadan abdi amin ya robbal alamin dipeluk mamahna dipeluk gelis anaki kasep anaki hidup ditampi mangga ngalih ka rama mertua bapak tampi abdi di keluarga bapak doakeun abdi pamugi abdi tiasa kumawa anu janten caroge bapak tampi abdi di keluarga bapak doakeun abdi pamugi abdi tiasa ngabing-ngabing ngajaring kana janten bojo nyaeta kaneng Irma putra bapak kalian mudah-mudahan Gusti Maha Suci ngabulkan segala permaksadan abdi amin ya robbal alamin dipeluk bapakna dipeluk gelis anaki kasep anaki hidup ditampi di keluarga bapak ya kening dikecup keningna atas mohon mangga calikna ngalih panganten dina kursi tengah ibuna nah bapak ke dia di tengah-tengah Wios si soca mas ikutan